Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sudah diajakan urang baheulanan datang ka mana bener urang datang ka mana. Ridho urang neangan ridho ka Gusti Allah geus datang ka mana. Kahiji nomor kadua kapasrahan urang datang ka mana. Masya Allah, tapi ternyata di unggal negara orang Indonesia aya canggih-canggih orang Indonesia. Ulah dikira penyebaran toriko mendunia di Indonesia. Orang Indonesia menyebarkan toriko di Amerika, menyebarkan di Belanda, menyebarkan di Jerman. Orang Indonesia diakui dunia. Ikir cerita pertorikohan. Bertorikohan, eta kan eta teh ndek naon numbuhkeun rasa ikhlas pasrah ka Gusti Allah. Tanpa melalui toriko, ndek di mana pasrahna. Kan urang boro-boro pasrah perang ku ari pasrah udang ti peuting baheulana. Kan lamun bertoriko mah pasrah, dek pasrah segala-gala Gusti, jawab abdi nu Gusti, roh abdi nu Gusti, segala-gala nu Gusti. Dek dipasrahkeun we ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Pasrah kuat. Tapi lamun urang teu pasrah, kita di nu paesa. Dek udang ti peuting lah, aing moal wakak. Satungtung aing inget kena moal wakah udang ti peuting. Saanu nyaho lamun pocong aya di hareup. Atuh deuk kumaha teu boro-boro perang ka pocong we sieun. Nah, melalui toriko kan kepasrahan. Pasrah diuji pasrah heula. Pasrah teh kawan henteu diaku nu urang. Lamun urang masih kene ngaku urang bakal sieun. Geus urang teh ngarumat diri urang lantaran nu urang diaku ai mah kan teu diaku Gusti. Awak teh da nu Gusti. Abdi teh eueuh ka aya teh ieu teh diijadkeun diayakeun ku Gusti henteu ngaku abdi teh ieu teh nu Gusti. Kemudian rohna geus ditempelkeun nu Gusti sadaya-daya. Mata abdi nu Gusti, ceuli abdi nu Gusti, sadaya-daya nu Gusti. Kuari Gusti nitah hudang ti peuting tahajud sadaya-daya dipasrahkeun ka Gusti. Teu karasa ku pasrahna. Ku pasrahna ka Gusti Allah, tak bisa pasrah melalui toriko. Ngelai jelema anu kabur mencar lepas di poean Badar. Ketika perang Badar terjadi, aya sababaraha kafirin anu lepas keluar mencar. Haju nyana beranggapan bahwa dengan lepasna nyana bisa selamat, tur bakal bisa nundukkeun ka rombongan-rombongan prajurit-prajurit tentara-tentara Muhammad berikut Muhammad. Berarti nyana boga rencana untuk membangun kekuatan kembali. Jadi moncor teh lain tunduk, lepas lain tunduk. Tapi nyana dek bangun kekuatan untuk membalas kekuatan-kekuatan mukminin. Masya Allah karim. Kafir mah selalu gitu baik. Kafir mah selalu gitu baik. Mantak turunlah ayat. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Muhammad ulah rek boga anggapan anjeun, ulah boga rek rek boga anggapan sama sekali Muhammad. Alladzina kafaru kajalama nu kalufur sabaku anu nyana lumpat lari tunggang langgang keluar tina arena peperangan. Nyana lepas nyalametkeun diri. Kangjeng apa? Beberapa tokoh-tokoh anu lari selamat. Nyana lepas moncor pulang ke Mekah. Aya kecurigaan Kangjeng. Wah, ieu kaharepna bakal kumaha? Maka kecurigaan Kangjeng Nabi beusi terus mengakar di benak hati Kangjeng Nabi. Aya kawaswasan, aya karempan, diturunkan ayat supaya Kangjeng Nabi tenang, supaya Kangjeng Nabi plong. Oh,
meme turun ayat ieu mah Kangjeng Nabi ge sarua si A kabur, si B melepaskan diri, si C lepas. Wah, bagaimana manehanana kumahanya lamun terus kebangun dengan waktu nu singkat, sementara kami cak Kangjeng Nabi sakikieuna bae hayalah kawaswasan Kangjeng teh, aya kawaswasan manusiawi. Maka Allah mere ketenangan ka Kangjeng Nabi dengan ayat, Muhammad, wala tahsabanna, ulah rek boga sangkaan saeutik-eutik aja, tenangkeun ku anjeun, ulah culak colok pikiran anjeun Muhammad, alladzina kafaru ka jelema nu kalufur anu lepas bocor nyalametkeun dirinya balik ka Mekah, ulah boga sangkaan ku kumaha, walaupun jana dek bangun kumaha kekuatan, tenang anjeun Muhammad, sebab innahum la yu'jizun, nyana moal bisa ngapeskeun sama sakali ka Gusti Allah, dek daya kumaha, dek reka kumaha nyana, tenang Muhammad, anjeun bersama kaula nu agung cek Gusti Allah. Kan geunah lamun kos kitu, wah jadi plong, tenang. Ya Allah ya Rabb, urang babarengan jeung Rasul, babarengan jeung Nabi pasti penuh ketenangan. Kalah jeung menang lain urusan tama, tetapi urang aya tenang sebab memberikan ketenangan ngeunaheun. Sagala rupana informasina ti Allah. Belah dieuna para sahabat-sahabat urang milu jeung sahabat tenang. Lantaran sahabat mah deukeut ka Kangjeng Nabi. Setelah Kangjeng Nabi na teu aya komunikasi batinna langsung masih bisa. Mantak tenang kabelah dina jeung para aulia-aulia Allah. Komunikasina langsung aulia Allah memang kumaha kitu. Udah gelebur jaritakeun perjuangan 45. Para ulama aya anu mun dicaritakeun hiji-hijina daerah, aya anu neuk perang ditahan waka. Aya nu berangkat ditahan ulah waka, aya nu can waktuna berangkat bae. Kunaon eta? Informasi. Masyaallah, mantap kuari ditiru bae ku dukun. Nah, dukun niru-niru kuari, masyaallah. Keke cenah ieu kiai nek calon lurah, ieu kumaha ieu? Berangkat da, keke dihitung sangarana anu oke saha gua mah poin naon beneran. Oh, iya anacara ka data sawara. Anak najilaka bapana ka bawa-bawa. Oh iya. Oh iya bah, lamun hayang menang lewat dapur ulah make ulah lewat kalawang kudu ka jandela. Insyaallah karim. Kaluarna persis kudu jam 3:30. Ya Allah, kukuru busa. Teu meunang jalan nu biasa kudu jalan ka kebon. Ya Allah, kumaha mun anu keur ngisi. Seperti eta lah, eta informasi jurig dah kos gitu. Allah karim ditiru dah kos itu. Batak dukun jeung kiai beda tipis bener. Atuh hampir-hampir. Tapi lain deui sebenarnya informasi kiai mah ti para aulia Allah belah dituna pisan mah atuh ti Allah ilham. Ari dukun mah melegnya nama atuh ti jurig nama. Tapi orang kan resepan ka dukun ujug-ujug nama. Mantap cenah ti dukun mah kos kitu. Dasar dibilukeun ku Gusti Allah. Tuh, batak Kangjeng Nabi tenang setelah ayat-ayat. Plong Kangjeng Nabi teh. Bahkan instruksi ti Gusti Allah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Muhammad bejakeun ka para sahabat-sahabat mukminin di saantero. Bahkan lain ayeuna bae terus sepanjang masa bejakeun terus datang ka yaumul qiyamah. Allah karim. Sebab nama khusus harita teh terjadi urusan-urusan keboncoran-keboncoran, kalepasan-kalepasan tentara-tentara kafir anu terjadi di perang Badar.
kemudian manehanana membangun kekuatan-kekuatan dicurigai ku Kangjeng Nabi memang rencana kitu teh aya kafirin-kafirin teh. Kemudian Kangjeng Nabi ditenangkeun ku Gusti Allah. Tetapi instruksi ti Gusti Allah Muhammad bejakeun ka para mukminin wa a'iddu persiapkeun lahum jang merangan kufar mastata'tu naon anu maneh mampu min quwwatin tina kekuatan maneh naon nu bakal jadi kekuatan sok siapkeun wa min ribatil khair kuda-kuda anu geus dipersiapkeun jang perang pelana-pelanana ribatil khair kebutuhan-kebutuhan jang kuda ribatil khair untuk kekuatan mukminin jang naon ieu teh motifna turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum supaya anjeun teh terlihat gagah mukminin terlihat canggih mukminin terlihat hebat. Jadi engke bisa sieun kafirin-kafirin untuk menakut-nakuti kafirin dengan kekuatan-kekuatan dengan ribatil khair engke musuh-musuh anjeun jeung musuh-musuh Allah bakal sieun bahkan wa akharina min durihim munafik-munafik Yahudi selain daripada musuh Allah musuh anjeun nu harita perang selanjutnya dan selanjutnya bisa sih nggak tahu munahu anjing riau kabelah itu udah bakal ayah munafik jeung bakal ayah Yahudi nyurusup ke unggal negara ternyaho anjing Allahu ya'lamu Allah anu maha uningan Masya Allah geus dibejakeun jadi ternyata horenganan mukminin teh teu menang loyo, mukminin teh teu menang lemah. Pemikiran mukmin teh kudu ditaekeun sakumaha pemikiran prajurit. Lain bae prajurit da bahkan masyarakat ge kudu dibere hibatul aliyah. Sakumaha Bung Karno pidatona Bung Karno pidato lain lalagaan, Masya Allah. Cak Bung Karno, hate urang kudu diangkat ke langit. Coba eta, gantungkan cita-citamu di atas langit. Gantungkan cita-citamu dan kekuatanmu di langit ketujuh. Popar eta Bung Karno eta. Berarti kan ulah ngoyo urang, ulah leles. Matak mukminin anu bangsa leles gitu saya pakabak. Kok mau ku awewe manu leles gitu? Alah, guys. Tidak ada fungsinya buat apa? Jelemana gagah, jelemana sugih ka deuleuna, mobilna ngabereleng, tapi teu gagah di hareupeun awewe. Ha! Sikut lah awewe. Tidak ada manfaatnya. Geus teu. Nah ieu keur carita jeung awewe. Nah, menghadapi musuh-musuh Allah. Wa aitu persiapkeun ku anjeun wahai para mukminin. Lahum ay likitali untuk memerangi kafirin. Mastatatum sekuat tenaga. Naon anu bisa jeung mampu. In kuatin tina kekuatan baheula Kangjeng Nabi nyaritakeun min kuatin ramyu hadisna loba jasa nu nyaritakeun tentang ramyu sebab naon dengan memanah di kajauhan kan berarti ieu zaman baheula di berbagai tafsir kuari geus ditafsiran bahwa naon anu bisa dipergunakan untuk kekuatan mukminin tembak kuari teh mantap kudu latihan nembak loba salah latihan nembak sok urang latihan nembak mimiti urang make mimiti make pepeltokan heula make jepretan
eta kan baheula darawakna kan geus eueuh ku ari geus eueuh ku ari darawakna da ayana ge ku ari geus teu dipake malah ditungguan asakna di dahar habis kan darawak eta nyahueun da bangsa nu kos kararieu anu baheula kungsi kalaparan centek darawak di daharan ku jana kasuwag-suwag di dahar ku tah ku ari kan geus eueuh ya otomatis bari make mimis lah latihan lah orang nembak memeh manuk buah-buah tatangga lah mun ragag teh tuh bager latihan ribut da urang dugdug latihan nembak belah dieuna ya eta tadi nembak sebab nu dipergunakeun teh ayeuna eta maka ulah kaget lamun Taliban terus berusaha untuk supaya tampil di permukaan dunia tipuguh nagarana jeung teu puguh kepalana janama hayu bae babarengan kabehan eungkeuy-eungkeuyan tetapi dengan ayana Taliban teh Amerika teh geus sesele emang kumaha kitu Amerika sesele sebab dilawan salah teu dilawan salah maksudna kumaha ai dilawan pan kudu make modal ai teu dilawan pan terus bae nya mah ngapruk-ngapruk pan kudu dilawan pan kudu make modal ai Taliban makan teu make modalnya mana bisa nyeun sorangan emang kumaha kitu Taliban mah mun aya naon tah besi atawa aya kayu dibolongan ku diasupan plek dus diteuneuan sumbu dibeuleum ngeceguh pan bisa kos kitu tuh kan make doa didoaan wal yatalattaf wa la yusyarana bikum ahada lain sabarakali puasana sia kuatan teu ayin singko fasayfikahumullah wa huwas samiul alim tuh kadegeun kalengan memeh ka kafir coba cekel heula kotok lamun geus kotok aja kelepak mulai ke anak anak kekelepakan nah ya Taliban teh emang kumaha gitu puasa pantang mundur ya nama paeh teh seuri anak diajak dididik kemudian hebat istimewa katembak ku kafir Masya Allah seuri bapana engkau lebih duluan ke surga teu kumaha tuh lain cerik bapak teh anak katembak teh Amerika menyaksikan kok anaknya ditembak bapaknya ketawa-ketawa sieun kan kafir kan sieunan paeh kafir mah sebab geus dijelaskeun kafir mah bahwa dunia ia adalah surga mungeun paeh urang mah kan paeh teh ya disebut hayang henteu disebut henteu hayang urang mah jeung atuh tergantung jelema-jelemana tuh ngan aya lah pemikiran urang mah ka paeh teh sebab urang mah aya iman paeh urang teh iman dung ge bakal dihisab ngeunaheun amat lamun ibadah mantep amat lamun menang ridho Allah tinggal orang kan berkompetisi pahayang-hayang neangan ridho Allah nah datang ka mana kepasrahan diri urang lamun urang kapasrahanana dicoba heula ku Gusti Allah ngazakat heula datang ka mana kapasrahan ngalepaskeun harta belah dia datang ke mana peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu kabelah dia datang ke mana peduli tentang syiar agama Allah tuh masjid pondok pesantren majelis talim dan lain sebagainya eta kan ngalepas-lepaskeun harta ieu kan kepasrahan batur mah nyawa urang mah harta kakara aya harta dikeukeuk bae atuh komo nyawa tapi kan dikeukeuk bae ge kunyana nyawa diembung-embung ge kaluar wayah paeh mah kan modar bae ji hoknya saya kan nyawa datang ka beuh pohara jasa teu meunang puyeng saeutik dokter teu meunang lalanjung saeutik dokter obat geus satumpuk datang ka bingung nya ge nu meuneu ieu nu kuai dihajar obat sebab naon di awakna geus komplikasi gula aya darah tinggi aya ieu manis aya wah atuh sia mah lain kudu diobatan maningan ngukur tanu sia mah geus moal kebal deui mah ayo dicoba heula kurang datang ke mana kapasrahanana ketika pendidikan sekolah berarti kan kurang 0 ketika pondok pesantren nggak 0 kan bapana ge geus sia mah hirup los dipasrahkeun ku ka Gusti Allah dikiriman moal dibere moal jo kolot tolol tah mah sarua jeung micen anak
malah maka kiai lagi udah serbuannya dipasrahkan sama kiai ke makan-makannya goblok berenang. Iya emang aing bos. Nah, iya urang masrahkeun anak di pondok pesantren berarti kan dipasrahkeun penuh. Di samping kurang ayeuna mah ditalingakeun urusan dahar nginumna per bulan tanpa aya harapan-harapan bakal jadi camat bupati eueuh lantaran naon ijazah dek menang ijazah di ibadah nya kiai na ge teu tamat sakolana ge atau kok murid dah. Nah dipasrahkeun supaya bisa ibadah ka Gusti Allah. Pemasrahan pondok pesantren tinggi dibanding jeung sekolah. Aya harapan-harapan duniawi kan sekolah. Geus dipasrahkeun. Dak, geus aing mah pokona eta kan ganjaranna lain lalagan. Sakola aya ganjaran wallahu alam. Wallahu alam nama aya anu memang jang nagara aya, tapi lamun jang kepribadian mah eueuh ganjaranna tah mah tuh sekarang dunia. Tapi lamun jang itu benteng negara, jurusan ekonomi jangan mahmurkeun negara, urusan politik jangan mahmurkeun negara. Jadi polisi ya jang benteng negara, pertahanan dalam negeri. Jadi TNI jang pertahanan luar negeri. Atau mulia lamun kos kitu mah mana aya tapi nu boga pikiran mutlak seperti kos kitu. Nah, tapi pondok pesantren mah ban ieu banget. Pak, kunaon sih dipondokkeun? Kena bisa ngaji, maksudnya kena bisa ibadah ka Gusti Allah. Ieu kan harapanan nya mangan sakit kitu nah eta teh cenah ijazah. Oh, teu kudu make ijazah. Geus bae mah dipasrahkeun ijazah gaib ka Gusti Allah. Allah kenu ngaijazahkeun langsung kan pohara jasa tahu. Nah, geus kepasrahan santri mah lain deui lantaran geus dididik di pondok pesantren kabelah ditu na ge nya mah okos sireum. Okos kituna sing beletrik teh. Bilatu dek di mana bae hirupna nya mah set. Kawin di daerah mana ye di dinya mah cenah tukang mabok maluk hajeun gula madinya dek magahan amil jurumiyah be dek dakwah lalaunan sabisa-bisa kula cal benyin nya make tihang awi reod-reod aja tapi jadi pusat perhatian aneh santri mah kudu tihang awi dijejak ge ngaguling teh kunaon jadi pusat perhatian tuh kabelah dia udah naik jana tiang kayu can aya lawangan geus 5 tahun lawangan eta teu kalawangan tapi terus we dakwah eta santri Masya Allah aja dibutuhkeun anu paeh santri digerokeun anu kecelakaan santri digerokeun ai kitu mah aya nu boga duit tilok kagerokeun santri terus kitu mah santri tah jadi tatalang nang saya takut gitu nang Gusti Allah. Dok geura kepasrahanana. Nah, geus kuari ibadah. Nah, kuari kepasrahan urang ka Allah. Urang dibere ilmu, datang ka mana kepasrahan melalui ilmu urang. Urang dibere tanaga, datang ka mana kepasrahan urang. Jangan agungkeun agama Allah melalui tanaga nu Allah teh tanaga teh. Datang ka mana kepasrahan urang ngalepaskeun dunia. Pandu Allah tete dunia marukan urang ketika orang ngaku italah hijab antara orang jeung Allah ketika orang ngaku bahwa iya ilmu urang hijab antara orang jeung Allah pengakuan bahwa ilmu urang ketika gagah diaku ke urang hijab antara orang jeung Allah tah ngaku kagagahan teh urang nu matak semakin loba nu diaku aku makin jauh ka Gusti Allah perang mal bisa jelema kos kitu mah ketika ditanya ai eta tanaga nu Allah ayat harta nu Allah ayat pangabisa nu Allah ketika Allah nitah zakat atau nu Allah iya siapkan ketika aya nu ngabutuhkeun tanaga nu Allah iya siapkan hayang menang ridho Allah melalui tanaga ge nu Allah nitah urang kabeungan boga tanaga siapkan urang boga ilmu nah untuk mencari ridho Allah ilmu nage nu Allah iya titipan teu dek dibikeun ku aing ilmu teh ketika urang titah perang sanu titah perang Gusti Allah tanagana nu Allah kekuatanna nu Allah andai kata pae atuh ku Allah teu perang ge loba nu modal siapkeun aing pokona mah deuk pasrah segala rupa ka Allah tah eta nu kuat mah nu kuat teh nu kos karari itu nu pasrah jasa ka Gusti Allah langsung sasalaman ka pamajikanna neng dakeun kakak di ka mana kak perang mana anak ayekeun ya salaman jeung abah mangga abah dek perang ka Rohingya abah
arah seneb dari orang Rohingya kos gitu. Gak salaman bae ulah diharapkeun paeh. Ulah diharapkeun hirup abah mah. Pasti kajian kuku mah ge aya di bawah tang tayuan Gusti Allah. Cek Allah hirup cek Allah paeh. Ka aya hutang ka. Ya pan urang loba hutang. Justru aing menghindar ge eta masalahna. Sia jasa. Kos heueuh bae. Orek hutang sabeli hulu. Tah ngaranna cuci tangan. Atuh pamajikan kawalahan. Sia jasa kos heueuh bae. Orek urusan hutang, masya Allah. Tema okos anu demo keur ieu teh anu boga untung sakarung teh. Atuh kos bae Pak. Deh siap horengana. Masya Allah, horengana sambil menyelam. Tah, ieu loba tah kos kara itu frustasi ternyata. Lain eta ieu mah hiji be ridho Allah titik. Masyaallah karim Taliban model eta gayana terus bae nya da malam boga anak lalaki ke awewe ke didik perang lain dididik ditandangan dunia lain per detik ieu masih kos kitu nya urang bade eta lolobana urang Taliban urang Uzbekistan Turki aya Pakistan aya India aya geus teu boga pikiran untuk kemewahan dunia. Jadi mewah-mewah ge bakal ditinggalkeun ieu. Geus mah berjuang. Termasuk urang Indonesia aya di ditu. Seluruh negara aya kabeh dididik ku Taliban. Tah. Iyalah aya di dunia nu model karsarar itu. Masya Allah karim. Kunaon dieu? Sebab di negarana masing-masing geus teu bertanggung jawab. Jang bergerak ngaluhurkeun agama Islam. Unggal negara geus eueuh aturan-aturan. Digali urang Timur Tengah geus kaobok-obok kabeh ku Yahudi. Sehingga aya nu kuat Irak bom. Hayu kumaha bae. Dengan dalil ieu, dalil itu, tetapi nu jelas nama kekuatan Irak dimombardir Saddam Hussein teh lain lalagaan. Nu mantak geus we pokona mah make aturan anyana we bom deuk dikumahakeun deuk dijual demokrasi mantak make aturan demokrasi waris Suriah Turki geus beunang Yaman deuk dipaksakeun tinggal Saudi Arabia urang mah atuh geus bae geus teu moal dikukumahakeun ja urang memang geus jual beli demokrasi urang datang ke politik demokrasi ekonomi demokrasi budaya demokrasi kabeh urang mah make aturan demokrasi Al-Qur'an dibaca Al-Qur'an didengungkeun Al-Qur'an disurahkeun Al-Qur'an teh dimusabakokeun dipake awas ya penjara sia ku aing teu meunang dipake mantak perorangan urang mah asalnya hobae heulana ke di akhirat kakaharat nu make aturan demokrasi saha anu di luhur engke ge kapagih urang bakal diborgol dah hayu sia di borgolnya masih asa aing rakyat dia sira ka mana surga dong saya mah pakai aturan kulang ya di situ kan di situ bupati saya ya situ gubernur saya udah sono enggak jogrok sono dulu kan polisi ya, iya saya juga takut sama kamu. Waduh, kalau priwitnya udah ditiup, wah, gemeteran saya. Nah, mana sekarang priwitnya? Mana sekarang? Nggak ada. Saya pindim. Trit. Cek malaikat kenapa tatrit? Bawa ke neraka. Itu kamu dapat priwit dari mana? Aduh, malaikat malah nanyakan priwit nang di mana? Oh, soroh dah. Ini tak beda. Lamun niatna lain kalimatillah silakan. Mantak ieu urang mah ngaji jang urang bae. Mantak urang sok ngajakan ngaji ka dieu ulah. Siapa minggu udah ka mana? Ngaji. Ka mana? Geus ulah nyaho. Urusan aing mah. Emang kunaon kitu? Bisi sia bener ke aing kan bener. Aing teh bener awak sorangan heulana ulah milu ulah. Henteu sok diajakan urang bae heulana. Datang ka mana bener urang datang ka mana. Ridho urang neangan ridho ka Gusti Allah geus datang ka mana kahiji nomor kadua kapasrahan urang datang ka mana. Nah ieu kan di negara urang makan diulah ku ari nyieun kekuatan jang ngabombardir kafir teh ulah
dilindungi ku negara. Ayat ieu marentakeun wa aidu. Hei para kiai, siapkeun kekuatan anjeun. Wa aidu lahum mastata'tum min quwwati. Hei para ustad, siapkeun kekuatan anjeun. Wa aidu lahum mastata'tum min quwwati. Hei para budayawan, siapkan kekuatan anjeun. Wa aidu, hei para ekonom, siapkan kekuatan anjeun melalui ekonomi. Wahai para petani, siapkan tanduk-tanduk mana. Jangan hajar kafir, minimal. Yang turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Manete supaya kadele hebat, supaya kadele gagah, supaya kadele canggih. Dengan kegagahan, kehebatan, kecanggihan, kekuatan aya di leungeun maneh. Turhibuna, maneh bakal bisa nyingsieunan ka kafir-kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh anjeun, Yahudi jeung munafik sieun. Nu mantap ketika Iran nyaritakeun ada bom yang namanya Ali, ada bom Hasan yang namanya bom Husain. Yang ini nih, ini Fendi. Aya tadi Iran ngaran Fendi. Kekuatan anak hebatnya saya, kekuatan Sayyidina Ali mah melebihi Amerika. Lain lalagaan, nugaran Hasan sampai ke Amerika, Prancis. Nugaran Husain gitu kene. Kalau yang ini mah nggak bisa terbang. Yang ini nyampe Fendi mah buat dibom oleh Amerika. Karena teu bisa ini ber ngahajanya lagi eta mah. Digaranan sieun kan Amerika. Cek Amerika coba ku Iran. Set laut dikosongkeun. Hayangnya kecanggihan ieu bom. Kemudian jarak tempuhna bakal kayahoan. Disingkir-singkirkeun nelayan-nelayan kabeh. Ieu endek uji coba. Dahsyat henteu datang ka mana? Amerika, Iran sabaraha sih kejauhanana dicoba ku ari. Make radar, make aturan, make remote. Cek orang Iran di remote kejauhan sekian, kejauhan sekian. Di sini lah remote-nya. Coba paling jauh, melebihi Amerika. Karak Amerika gitu. Nah, ikan kehebatan. Coba Indonesia. Kapal Indonesia lain lalagaan. Dicoba 3 negara, Indonesia, Amerika, Prancis, Jerman. Diluncurkan kapal Jerman bareng opat-opatan anak set dengan remote yang canggih. Kabeh ditanya, ini bagaimana aturannya? Ini begini. Ini begini. Amerika, Jerman, Belanda, tol kabeh. Yang Indonesia nggak ada aturan. Indonesia nggak ada aturan. Ini lantas bagaimana? Nggak usah lantas. Ntar juga nyungsep sendiri ini mah. Siapa Gus Dur? Bisa ada Gus Dur. Ya Allah, ya Rabb. Berarti kan eta teh maksudnya lelucon bahwa di Indonesia karakternya seperti eta. Tetapi Gus Dur ngomongnya jangan takut. Dengan ketindak canggihan kapal, tapi kita harus menang. Mau bagaimana menangnya? Tenang aja. Menang ada di tangan Allah sekian nanti. Eta Gus Dur hebat jasa. Jangan takut. Walaupun kita punya alat perang tidak canggih, punya kapal tidak canggih, tapi harus menang. Nah, eta kan semangat tinggi ngaranna. Harus menang. Bagaimana puasa kita? Dengan puasa nanti orang Amerika juga pada takut. Dia akan terus aja makan. Kita nggak makan. Udah 5 hari nggak makan, dia kan takut. Waduh, kita makan terus dia nggak makan. Udah kita mundur aja, siapa tahu. Makan pas gitu. Orenganan puasa teh makanan di urang. Iya, urang Indonesia mah teh lain lalagan hebat di mana bae aya. Urang Indonesia di mana bae aya, kajauhan ayana diusir di Malaysia diusir TKW. Berarti aya kan? Nah, di Brunei diusir berarti aya kan urang? Ngan ayana nu dialusir mah lulu. Di Mekah diusir, arah loba jasa di Mekah.
Masya Allah. Tapi ternyata di unggal negara orang Indonesia aya canggih-canggih orang Indonesia. Ulah dikira penyebaran toriko mendunia di Indonesia. Orang Indonesia menyebarkan toriko di Amerika, menyebarkan di Belanda, menyebarkan di Jerman. Orang Indonesia diakui dunia. Ikir cerita pertorikohan. Bertorikohan, eta kan eta teh ndek naon numbuhkeun rasa ikhlas pasrah ka Gusti Allah. Tanpa melalui toriko, ndek di mana pasrahna. Kan urang boro-boro pasrah perang ku ari pasrah udang ti peuting baheulana. Kan lamun bertoriko mah pasrah, dek pasrah segala-gala Gusti, jawab abdi nu Gusti, roh abdi nu Gusti, segala-gala nu Gusti. Dek dipasrahkeun we ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Pasrah kuat. Tapi lamun urang teu pasrah, ai tadi nu paesa. Dek udang ti peuting lah, aing moal wakaf. Satungtung aing inget keneh moal wakaf udang ti peuting. Saanu nyaho lamun pocongna aya di hareup. Atuh deuk kumaha? Teu boro-boro perang ka pocong bae sieun. Nah, melalui toriko kan kepasrahan. Pasrah, diuji pasrah heula. Pasrah teh kawan henteu diaku nu urang. Lamun urang masih keneh ngaku, urang bakal sieun. Geus urang teh ngarumat diri urang lantaran nu urang diaku aya makan teh diaku Gusti awak teh da nu Gusti abdi teh eueuh ka aya teh ieu teh diijadkeun diayakeun ku Gusti henteu ngaku abdi teh ieu teh nu Gusti kemudian rohna geus ditempelkeun nu Gusti sadaya-daya mata abdi nu Gusti ceuli abdi nu Gusti sadaya-daya nu Gusti kuari Gusti nitah hudang ti peuting tahajud sadaya-daya deuk dipasrahkeun ka Gusti teu karasa ku pasrahna ku pasrahna ka Gusti Allah tak bisa pasrah melalui toriko engke perang geus wakuna pada kumaha kitu Gusti ieu teh nagara di jero nagara teh aya agama di jero nagara teh ieu teh aya kepemilikan tetapi hakikatna maka nu Gusti ku Gusti titah pertahankeun agama jeung nagara lantaran dua nana aya dina Al-Qur'an agama tanpa negara moal kitu bisa nyebar agama tanpa negara mau nyebar agama negara tanpa agama acak-acakan geus duanana antara agama jeung negara ku Gusti titah dipilare ku Gusti titah di rumah kuari geus aya musuh-musuh Gusti di negara ieu teh instruksi Gusti kudu perang abdi geus pasrah sadaya-daya pangheulana Gusti abdi demi agama Gusti demi negara abdi geus tampil di hareup cek Gusti Allah sia boga naon de perang jeung kafir tembak ku kafir cekel ku abdi ayo babetkeun deui bisa sia alhamdulillah di mana eta di Gusti make ayat suci Al-Qur'anul Karim dicoba-coba sok tembak cek cekel balakeun cekel sia bisa kitu nang di mana nanti Gusti geus atuh ekos kitu alos perang sia de perang naon abdi mandek perang berpasrah bae pasrah lain sapa-sapa sana pagi itu maka senjata kajian abdi mah bae dia tolol meureun sia mah ya tulah sapa-sapa pasrah kitu lamun itu mah kepenca urang ngadu penca deui lamun itu make senjata atuh make senjata deui lamun itu make nuklir atuh urang make nuklir deui selama urang boga maka supaya urang dipake kasieun instruksi Gusti Allah wa itu lahum persiapkan kumaha jang perangan kafir mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair kekuatan urang ayo ngantak dibentuklah ku negara aya TNI dibentuklah ku negara aya polisi jang bemper jang kitu naon kitu pager supaya besi aya kitu hewan-hewan asup aya pager polisi teh pager dalam negeri besi aya hewan-hewan asup pagerna polisi bisa aya hewan-hewan luar negeri pagerna TNI nu nyerang ta eta ternyata horenganan pager makan tanaman negara masrakeun ka polisi jeung TNI ku urang dibiayaan samarukna polisi teh ku urang teh dibiayaan Masya Allah nyana boga bintang nyana boga balet eta teh gara-gara urang nu ngabiayaan nyana goblok beureum teu karasa dibiayaan ku urang nyana boga baret bareng hejo nang ngabiayaan urang teu karasaeun nyana dibiayaan ku urang eta bupati ongkang-ongkang segala gubernur presiden emang saanu ngabiayaan urang nu leutik dipencet ku nyana kunaon aja teu urusan urang ulah waka berangan batur eta baeuranan pencit ku urang
Masya Allah. Kutitipkan negaraku wahai kepadamu, wahai engkau adalah DPR, wakil kami. Tolong diatur kebutuhan-kebutuhan kami sebelum dilaksanakan oleh pemerintah, yang akan dilaksanakan oleh eksekutif, bupati pimpinannya di daerah, gubernur di sana, dan presiden. Disuruh dipucot. Tapi ternyata kesulitan loba jasa. KTP ku hari hese masa si negara hese KTP. Ya Allah ya Rabbi, geus ditewak nabrak tiang listrik. Heran aing mah. Allah karim. Nah, pangurusan geulatu ieu kami, jak kami tegas pasrahkeun ka anjeun wahai polisi, wahai TNI, anjeun teh dibiayaan ku kami. Masa sih ngabiayaan kami menganiaya ka kami? Henteu etis amat sih, mane boga bintang, mane boga balok, mane boga baret. Ulah disiksa kami anu ngajenengkeun maneh. Teu kerasa kunya. Pamarentah teh ngajenengkeun urang, tetapi urang dianiaya ku pamarentah. Betapa zolimna pemerintah urang, betapa zolimna TNI jeung polisi ngabiayaan urang. Teu kerasa urang dipencet. Ari eta pajak terus bae segala rupa ditaikeun dengan kepiawaian presiden naik deui bensin, piawai presiden naik deui bensin, naik deui pajak dan lain sebagainya. Apa cukup dengan modal kepiawaian urang mani kesangan-kesangan panguruskeun atuh coba ieu kami. Nah, sakedeung deui bakal aya pemilihan umum, aya di otak-otak sararia. Saha nu kudu dipilih, saha nu bisa nenangkeun masyarakat, saha nu bisa ngurusan masyarakat. Urang teh masyarakat masa didepakan ku nyana. Maka ieulah nagara. Lamun nagara kos kieu bae, naon si aturan nagarana kok jadi kos kieu atuh. Aturanna demokrasi apa bener nerapkeun demokrasina apa henteu sih? Diperebutkeun BNKRI bener apa henteu sih demokrasina coba? Dicoba atuh baca ta demokrasina dicoba. Garudana coba dihiber-hiberkeun coba. Hayang nyaho coba bener apa henteu sih? Masya Allah karim. Nah, iyalah wa'iddu lahum mastata'tum. Jelema anu canggih dina perpolitikanana tampilkeun politik Islam. A'iddu lahum min kuatin, kekuatan Islam. Ketika orang bergerak di ekonomi, a'iddu mastata'tum lahum mastata'tum min kuatin, kekuatan ekonomi cekel ku Islam. Anu naik Fortuner teh ulah urang sipit dulu. Anu naik baby bente ulah orang kafir malulu, anu naik Lexus teh ulah orang kafir malulu. Tampilkeun urang di hareupeun nyana. Bila perlu lamun aya cina-cina urang keur naik Lexus eureun di hareupeun nyana. Nih mobil buah. Antak naon? Ieu mah tampil di jahe malulu. Di jahe malulu ya, orang boga baby bente eureun di hareupeun encek. Mobil saya. Ini yang ini doang yang baru dibawa, di rumah masih ada 15. Ini juga belum kebayar sebenarnya. Sia sakit teh, goblok sia. Aitulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Sok bangun kekuatan melalui ilmu orang, melalui budaya orang, melalui politik, melalui ekonomi. Melalui kekuatan-kekuatan Islam bangun supaya kafir sieuneuh jangan haja janging sieunan kafir eta teh kafir baheula musuh Allah musuh anjeun nu aya di Mekah harita wa akharina min duni selain eta munafik jeung Yahudi nu anjeun teu nyaho nu maloncor ternyata bakal kitu ngamusuhan anjeun. Tapi awas, Allahu ya'lamu wa ma tunfiqu min syai'in naon bae nu dinapakeun ku anjeun naon bae dalam rangka fisabilillah yuwaffa ilaikum. Ente beli senjata jangan luhurkeun agama Allah, yuwaffa ilaikum, Allah bakal ngabales. Ente ngabangun Islam sok geura jangan kaluhuran Islam, yuwaffa ilaikum. Beli senjata ente ngabangun organisasi jangan kaluhuran Islam, yuwaffa ilaikum. Ente ngabangun meuli kendaraan jangan kaluhuran Islam, yuwaffa ilaikum. Ente ngabangun pondok-pondok pesantren jangan kaluhuran Islam supaya Islam kadeuleu baher, yuwaffa ilaikum. Bakal dibales ku Gusti Allah. Wa antum la tuzlamun, moal dikurangan saeutik-eutik acan.
ente biayaan jang perang bakal dibales pembiayaan tersebut moal dikurangan setik-etik acan Allah teu pernah zalim. Sok batur anu berangkat ka rohinya urang nu ngabiayaanana, batur anu berangkat ke medan laga karena boga kemampuan urang teu boga cuman boga harta biayaan ku urang moal dikurangan urang ngabiayaan teh lantaran Allah teu pernah ngazalim setik-etik acan. Ulah-ulah eta nu ngabiayaan anak mondok pasantren bae nu tatadina aya kesulitan dagangna barang anak mondok pasantren masyaallah karim babari ekonomina babari ti dieu ti ditu teh eta teh nu tatadina sawah teh ieu teh gambrung bae barang anak pasantren ya Allah ya Rabbi jeung sawah-sawahna kudu dijual teu ikhlas ya sama-sama ikhlaskeun ulah aya harapan naon ya Allah ya Rabb. Nah iyalah urang dititah nyingsinan kafir supaya kafir henteu bebas gerak. Kesulitan urang lamun carita ayat ieu di negara urang lantaran malah urang anu henteu bisa gerak. Urang sempit gerak nyaritakeun Al-Qur'an teh gerak, nyaritakeun Al-Qur'an teh gerak teh sempit bahkan manehna musuh Allah anu bebas gerak ku hari di negara urang. Wallahu alam sahanu salah nyangakeun ka Gusti Allah. Ieu mah sakadar ngabahas ayat nyangakeun sadaya-daya. Geus kulantaran urang teu mampu bergerak di negara untuk keluhuran agama. Lamun can dibuka-bukakeun mah hidayahna. Atuh kieu bae tetep bae, atuh urang bae gerak leuleutik kanan lah nyieun mushola, nyieun majelis taklim, nyieun masjid. Urang gerak maulidan, hayu bae urang rajaban. Geus bae urang gerak pada urang-urangna bae. Engke lamun kieu bae tidak menutup kemungkinan urang perang jeung bangsa urang. Sebab naon? Di bawah hayang ngaluhurkeun agama, ternyata negara mah menyempersempit agama. Tidak menutup kemungkinan ngadu engke. Diadukeunana melalui organisasi, cekelan organisasi ieu, ajak ilu ka manehanana. Sementara organisasi ieu teu diajak ku pamarentah, diajak ke embung hayang bergerak di agama, diadukeun organisasi Islam jeung organisasi Islam. Partai Islam jeung partai non Islam diadukeun dan terus banyak di partai mah kuari geus milu ka ditu kabeh sanajan Islam ge bohong sakali deui partai bohong sakali deui sia tanu katiluna bohong teman mana karasana kurang yang teu memperjuangkeun agama Islam mana mentek terserah sia tangge ka dituna komo tah mah haju beuh sujud-sujud ka haritanu mah tah manggeus bae pamustungan tah mun aya kiai kos kitu. Cenah kumaha mah lain kiai tokoh pamustungan tah mah kos kitu. Enggeus maningan dirantai tah jelema kos. Dek iraha galuhurkeun agama. Masyaallah kan. Nah, kuari mah pada urang bae heula. Urang bae ayo. Deuk kumaha luhurna Islam jeung urangna ge teu ka masjid. Cenah eta kiai tapi teu ka masjid. Cenah eta kiai tapi teu sodako. Ada kumaha luhurna. Nah itu. Jaritakeun tentang kejadian-kejadian peperangan anu bakal ngadeuketan ka kiamat. Muslimun siap perang dengan persyaratan maut, artina siap perang tarohana maut sakumaha kamari. Kos kitulah muslim. Walaupun niat engke bakal ditingali di akhirat keikhlasan jeung henteu tetapi bahasa anu didengungkeun selalu kitu bae muslimun. Terus bae. Perang jeung kafir dengan syaratatil maut. Terus sakumaha anu kamari dicaritakeun. Alhasil ketika engke peperangan terakhir mukmin teh bakal aya dina kamenangan. Memehna engke bakal aya kericuhan heula unggal negara, kesulitan sebab kabeh didominasi ku Yahudi. Kuari geus terjadi, perekonomian didominasi ku Yahudi dunia. Perpolitikan didominasi dunia. Politik Islam teu pernah muncul deui setelah tumbangna di zaman Wali Songo. Terakhir Turki Utsmaniyah selesai.
Kuari dek muncul babad dek muncul babad. Saddam Hussein kakarak dengan muncul kendang babad. Itu kene gitu. Berbagai tokoh-tokoh Islam anu kakarak endek dong babad. Teu meunang aya nu muncul. Bin Laden Osama gitu kene. Kesulitan Amerika bunuh berbagai alasan-alasannya, teroris lah dan lain sebagainya. Urang teh teu meunang bae menyak. Di urang mah geus teu kudu ku kafir, ku urang kene. Aya kiai muncul ku urang kene dipaehanana ku polisi, ku TNI, ku pemerintah. Sabaraha di zaman Pak Harto nu ngaringkuk di sel karena berbicara Al-Qur'anul Karim. Padahal mah dengan berbicara demokrasi lagi teu diterapkeun ieu. Coba-coba berbicara Al-Qur'an ja demokrasi lagi teu diterapkeun, emang diterapkeun di urang demokrasi jangan teh. Atuh lamun diterapkeun mah meureun moal anu korupsi ja korupsi terus wae mah. Dengan terterapna demokrasi korupsi makin menjadi berarti kan demokrasi lalagan. Atuh bade make Al-Qur'anul Karim cak kiai-kiai ekual balen kiai ieu. Kiai mah ku sia bae dikiaikeun sia mah katipu nyaikeun aing sebenarnya. Ente geus mah urang mah rombongan katipu lah salah geus. Cek kiai nu balal bener mah kan karari itu. Urang wajah kiai kurang bener sebenarnya mah. Nah, di zaman Pak Harto sabaraha ditembak, sabaraha anu ngaringkuk. Dari zaman ayeuna atuh sarua bae. Tah, ieu dipertahankeun demokrasi lagi acak-acakan, nu acak-acakan dipertahankeun ai kudu anu puguh sumber kebenaran malah diabaikeun. Mantak lamun urang kuari nentangna lain nentangna naon endeuh ngembangkeun Al-Qur'anul Karim moal kebal nyawana. Tembak, sel. Sakitu. Dipertahankeun. Kunaon eta? Nurani polisi nama sarua aja Islam, nurani TNI nama aja sarua Islam, pemerintah negara sarua. Ketika nyana merenung di kamar mah tetapi kan geus didominasi ku Yahudi. Eta keur carita perpolitikan, kuari carita perekonomian geus kabeh didominasi ku Yahudi. Alfamart, Midimart geus datang kabeh ka unggal kampung. Nu eueuh jelemaan ge dibangun bae Alfamart. Eueuh jelemaan kunti anak anu belanjana. Di terus bae. Eta teh persatu jang Kristen. Jang bangun gereja, persatu benda jangan bangun kelenteng, persatu benda jangan bangun kafir mah kok sekarang itu. Urang mah teu pernah terjadi seperti eta. Kajeun ieu mah keur carita didominasi seperti eta berarti kesulitan kan urang. Jakabeh ge atuh geus aya di tangan kafir. Ngan nu aya di urangna bae kuari. Kuari teh bisa dikuasai ku eta. Emang serba salah di urang bae tuh. Dek mundur perang, teu mundur seperti ieu. Seperti eta lah kejadian. Nah, ieu mah keur carita rusak berarti unggal negara lain negara urang mah. Saking mah di negara urang mah rada ngeunaheun tis, masyaallah. Ku mah boga duit urang 100 juta geus bae geus teu kudu ka mana. Ngahenen bae di kamar ge geus ngeunaheun jasa. Jan hareudang mah hutang aya duit teu gablek. Hareudang perasaan. Heuy, ieu kunaon kesangan bae ieu mah jatari di saing mah heran hareudang bae sakena teh. Ih cuaca sakit tiris aing mah teu bisa hees. Memang kunaon polisi dek udag-udag aing hutang. Tah, batak jelema ulah boga hutang. Ulah boga hutang, tenang. Hirup dek kumaha ge teu boga hutang teh nikmat. Dan teu bisa teu boga hutang atuh ban kuari. Motor kreditan, mobil kreditan, sendal kreditan sendal. Roti kreditan roti. Gincu pamajikan urang kreditan gitu. Sifat mata sendok kredit dek mati. Iya geus zaman ka dieu teh sabenerna lain ngaji pelampiasan. Hutang malulu di imah. Nah. Engke bakal kejadian unggal negara, bakal ribut di negara sorangan pastilah. Nah, engke terus membangun kekuatan misah bakal bangke. Setelah misah pasti da urang perang jeung kafir. Muslim dipaksakeun kajen kuku bage sebab aya komando. Nah, engke bakalna eleh heula ta Islam sebab kekuatan kafir pohara. Bea. Engke bakal dibangun deui Islam. Engke kan lamun geus kos kitu Islam mah kuat. Asal geus miskin Islam mah kuat, lamun kaya wal kuat Islam. Wal kuat.
sebab urang teh menang teh baheula teh tirakatna zaman Belanda teh baheula datang ka wiridana ge di jerotan aya nu di pancuran aya nu teu meunang ka deuleu ku sasaha wiridanana mata jarago. Nah kuari kalantaran urang diulahkeun perang teh dahar sadaekna hee sadaekna atuh deuk di mana hebatna. Nah eleh heula urang engke geus miskin kakara ngahiji deui jelema mah ngahiji ku miskin. Ngahiji deui. Ieu teh ngaji ieu mah teh ngahiji mariskin. Ya do sugih maka dari itu kabeh ge. Nah bangsa teu garablek duit kabeh ge atuh. Mariskin. Bade ngahiji rombongan miskin urang ge masakin. Mantak bangsa bupati embungeun ngaji dia gubernur embungeun wan barang di deuleu atuh baju da ge nyarengkleh kos kitu cenah. Nyarengkleh teu aya ka ieu da kos kitu sendal sebelah koneng sebelah bir. Miskin. Geus kaje urang rombongan miskin sebab Kanjeng Nabi yuhibbul fuqara wal masakin. Kajen urang mah teh dipake karesep ku bupati ge asa dipake karesep ku Kanjeng Nabi bae urang mah. Ye, kajen nyanang ke ka neraka urang mah ka surga kitu bae sih. Mantep jasa guys rombongan masakin dia bukti sama tukang bakso beak tukang uduk beak banyak masakin kos gitu teh neilang ke peperangan teh mahmur deui ke perang deui kos gitu bae terus perang nah mukmin ke bakal menang setelah menang kan mahmur. Setelah makmur kan tenarima pamere batu. Bahkan nu aya ge ieu deuk dibagikeun hese. Di dinya lah mukminin keur meujeunna pohara luar biasa. Hese deuk kabagikeun harta ieu embung itu embung. Deuk dibere ieu aya tuh duit teh. Sabaraha duit teh dibagikeun 100 juta, aya 1 miliar di aing. Isin nu ngabagina. Seperti etalah terus. Nah, kermejehna kesulitan ngabagikeun harta fa bainamahum kadzalik id kaget sami muslimun ngadenge suara-suara manusia aksaru min zalik anu leuwih loba tibatan ahli rum ge ere kafir kan eleh. Nah idinya datanglah jeritan suara wahai inna dajjal qad khalafahum fi dharari dajjal geus muncul ngagantian ahli-ahli Rum dalam rangka kesulitan kuari geus timbul dajjal masyaallah tah keur weujeunna keus karar itu harta aya di leungeunna kekayaan aya dengan muslim ngadenge aya dajjal tun timbul fayarfaduna bi aidihim kabeh naringgalkeun hartana wa yaqbaluna nyana menghadap ka dajjal kabeh. Masya Allah kan. Sebab keistimewaan dajjal teh lain lalagan lamun jelema hayang emas nyana nyekel batu jadi emas jelema hayang inten nyekel pasir jadi inten jelema hayang duit dangdaunan teh kabeh dicekal ku jana jadi duit asal kadeuleu ku jana jadi naon hayang naon bae hayang hujan turun hayang panas aya ilah dajjal jelema kabeh sujud ka dajjal sujud ka dajjal memeh dajjal beneran kan aya dajjalun heula ku dajjal jalan teh coba dijieun TV coba dijieun HP kabeh jelema sujud ka HP kabeh imimiti kelas politikus datang ka usahawan datang ka kiai baroga HP henteu hiji HP nange masyaallah ceuli di HP-an irung di HP-an pakai anting HP kabeh teu mawa susur mah nya henteu nalangsa tapi HP teu kabawa mah sedih dajjal besakos sekarang itu dajjal ya Allah ya Rabbi di kamar televisi ambalaya hayang nonton naon ku ari aya parabola sing jalegir kabeh internet kitu kene deuk ngeuleuh naon ku ari informasi luar negeri teh tinggal mencet doang ku ari masyaallah hayang informasi naon informasi politik tinggal mencet informasi ekonomi teh birahi informasi birahi wah nu nonggeng aya deh ayo udah naon deh batak lamun jelema masih kena boga HP geus teu ngajamin ibadahna hebat kajen ku kumaha ge sebab matana neuleun nu nonggeng insyaallah sugan teh mata salat husu naon kikiran bae horeng keur ngabandingkeun susu nu di imah jeung nu di HP
tas salat sini le susu aya kuari ke jelema susu urang teh kuari boga salah HP teu boga salah urang ayeuna teu boga atuh tinggalin ku batur hubungan jaringanna hese ai boga urang seperti eta lah. Nah ilah dajal urang dibuat kekih ku dajal mah televisi radio HP dan lain sebagainya. Masya Allah kari makanan geus diracun 100% diracun ku ari nu aya di Indomaret nu aya di Alfamart diracun kabeh eta teh aya racunan. Tunggu 10 tahun ke depan pemikiran anak anu sering ngadahar makanan ti Indomaret di Alfamart deulekeun bakal geus dibuat seperti eta ku Yahudi teh eta lain rahasia seperti itu lain rahasia. Tunggu ke depan mentek anak kuari ngadat bae ulah kaget bumbu obat geus araya di geus puguh kuari pemuda-pemuda nu arayana anu henteu bergelut di bidang ekonomi di bumbuan kuari ku narkoba geus puguh ganja gele ekstasi dan lain sebagainya. Tunggu 10-20 tahun ke hari ya budak sakola nage kuari teh geus mengkonsumsi seperti eta budak nage geus budak orok nage tah tinggal ditunggu eueuh urang ayeuna tinggal timbul nu areta narkoba aya di dieu tegar kehancuran beda dek hancurkeun negara teh teu langsung atuh supaya pola pikirna dibilukeun heula kumaha carana supaya ulah lempeng teh kumaha carana dibuat sedemikian rupa supaya ulah lempeng supaya pikiran anak ulah terlalu Al-Quran dibuat kok jana dipengkol-pengkolkeun. Masya Allah karim. Nah setelah eta tayab asuna ahli rum mutus asyarata fawaris anu ngintip musuh-musuh jangan hancurkan Islam melalui dajjal tersebut. Kangjeng Nabi nyaritakeun sabenerna inilah arafu asma'ahum sanjana kaula yakin nyaho jasa ka ngaran-ngaranna anu naik kuda tersebut ngaran-ngaranna mun Kangjeng Nabi dikabejakeun nyaho padahal nu bakal encan terjadi sabaraha ratus tahun Kangjeng Nabi geus ditempokeun nyaho kula ka ngaranna asma wa asma abaim ngaran bapa-bapana ge nyaho kaula wa alwana khuyuli warna kuda-kudana ge nyaho kaula berarti kan ditempokeun ku Gusti Allah. Hum khairu fawaris etalah jelema nu pangjetu-jetunan berkuda ala dzahiril hadis saat eta ogola tauk cek Kangjeng Nabi min khairi fawaris yaumaidin. Nah ieulah bakal terjadi seperti eta urang teh bakal gulak gelok ieu juga geus gulak gelok teh ya Allah ya Rabbi madak pak kuat urang di negara urang teh geus aya Yahudi Kristen Katolik Protestan geus puguh Buddha, geus puguh Konghucu, Hindu, tambah deui aliran kepercayaan. Kumaha deui tambah deui. Bari masalah anu usul atuh asal mere duit bae beus ka DPR pasti diterima. Henteu mere duit mah moal diterima. Duit segala duit mantap. Lain ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang sangat berkuasa. Pancasila teh kuari diganti lain ketuhanan yang Maha Esa. Seperti eta lah. Geus lamun sagala duit lempangna negara ku duit. Dipermasalahkeun teh duit. Kadzikir-zikir lain Allah duit. Geus lah. Ceramah aya duitan lempang eueuh duitan henteu. Ngariung aya berkatan lempang eueuh berkatan henteu. Ngahina nyebutna ge ulah ngariung ka dinya teman negara beling. Oh, mun kadengen ka negara apa eta? Izin jasa. Masya Allah, riungan teh demi berkat demi duit, demi berkat. Pengajian ge sarua bae make udunan make duit keneh bae toriko tinggal toriko udunan masa toriko make duit sih di negara urang teh loba anu ngamunculkeun toriko wah udunan ai udunan teh bahasa Bandung bahasa urangna naon papatungan lain papatungan udunan mah naon teh udunan teh naon aing mah sebenarnya geus kebal teh dicicing di dieu jadi pohoan ieu iuran masa torekot iuran batak kamari ge datang serombongan toriko kula cenah asup toriko kuari ieu puyeng bae cek cenah masa toriko sih jadi puyeng jadi edan heran aing mau bertoriko sih jadi edan lain jadi wali edan aju cenah tidak iuran ieu ka guruna nah tunggu tanggal main torikot nu maruncul di urang teh seperti kos kitu
naudzubillah min dzalik thariqah ulah kajauhan boro-boro ku sasaku pamajikan ge ulah kajauhan ba urang norekat. Ieu mah bebeja, yuk kita kholwah dulu. Insyaallah kali kita berthariqah tah lamun aya menamakan kos kitu sasar teh. Lain kitu kau mau aya iuran-iuran segala rupa mah. Masyaallah.